daya hiji mualaf sugih diurang mualaf keturunan Korea sugih sehingga segitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabeladiana ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kogobangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bagus kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek pakai katanya apa itu ngerecek kulagi karunya itu kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah orang teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan bae di pasar kiai ge jadi reman orang Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP na embung jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeun anak nerjemahkeun minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi haju bae terjemahkeun busia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula gitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu mere henteu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun kieu